ngangaranan kula Turtusi keur ieu hayang nyaho di sisi Jamul Jawa teh tak aya ukuran ke waktu neuleuan baheula. Oh iya aya Turtusi. Tapi teu kapanggih-panggih eta neangan Turtusi teh. Ngaran aing ieu tapi teu nyaho naon maksudna Abah make ngangaranan Turtusi. Aya di hiji kitab teh nyaritakeun tentang daerah-daerah perkumpulan wali di ujung Turki. Di Turki aya hiji gunung, di dinya paranti perkumpulan para wali. Eta teh ngaranna Turtusi, tempat jadi daerah teh kampung. Turtusi teh kampung. Nomor kahiji teh Lubnan, paranti perkumpulan wali. Di Yerusalem tah ieu mah di Turtusi, Turki. Nah, panjang tah urang mun cerita Turtusi. Dakhala Muhammad ibnul Walid at-Turtusi asub alal Malik Afdal bin Amir al-Juyus Karaja Afdal ibni Amir. Barang asub seorang kiai Muhammad Karaja kebenaran di sisi raja aya jelema beragama Nasrani Kristen. Eta kiai datang ka raja teh lain deuk menta sumbangan. Kiai datang ka raja lain deuk menta BPJS. Kiai datang ka raja teh lain deuk menta urusan-urusan dunia tapi nganah sehatan. Nyana langsung ngasehatan raja. Raja dinasehatan ku kiai teh datang ka ngahenen cicing teu emek teu ciak teu ngomong bahkan ceurik raja. Ih saha jelema kuari nu bisa nganasehatan raja ceurik? Saha? Ayo coba. Da kiai na ge moal aya jadi beuli kabeh kiai. Sok geura kiai mana nu teu kabeuli ku pamarentah? Kiai mana nu teu kabeli ku pamarentah? Angsongkeun coba ka aing. Mun di organisasi kiai mana, lamun di yayasan kiai mana nu teu kabeli ku pamarentah? Lamun di pondok pesantren salap mana nu teu kabeli ku pamarentah? Ana geus kabeli kabeh deuk kana nasehatan kumaha tuh? Jaka dituna ge lain deuk kana nasehatan. Eta tugas kiai teh datang ke pemerintah teh nanasehatan lain haju ngajingjing berkat. Eta geus dibiasakeun urang ngariung berkat akibatna wah nasehat. Nah, ciri raja teh tuluy. Eta kiai langsung maca syairan, ieu panjang syairanna mangan nu di dieu mah setik ya zalladzi ta'at qurba. Wah, kasimpulanna mah nyaritakeun kamuliaan Kangjeng Nabi. Bahwa Kangjeng Nabi teh seorang manusia anu pangutama-utamaan. Urang teh can ngabayangkeun ka Kangjeng Nabi pangutamana lantaran henteu nyaho lalakon Kangjeng. Lamun urang teu nyaho ka lalakon kos kitu naon gitu. Tapi lamun urang nyaho lalakon Kangjeng bahwa Kangjeng teh sumber daripada segala macam hara. Kok bisa jadi sumber? Allah teh nyokot tina cahayana dijadikeun nur Kangjeng. Tina nur Kangjeng teh dijadikeun langit, bumi, lauhil mahfuz, kolam, ieu kabeh meunang ti nur Kangjeng. Kakarah urang bupara amat tah lamun urang haju ngarandapan kana asal usul Kangjeng kakarah pohara geus urang asal ngadenge Muhammad masyaallah lekata eta teh asal urang ngadenge Madinah ya Allah ngadenge aya di urang toko Madinah oh hayang balanja hayang di toko Madinah. Urang ngadenge Madinah, ya Allah, rindu ka Kangjeng. Ngadenge Kangjeng, rindu. Leuwih-leuwih Kangjeng teh penyelamat umat.
di akhirat anu dibere sapatil ubat kan kangjeng saurang doang. Kangjeng Nabi Adam teu bisa, kangjeng Nabi Nuh teu bisa, kangjeng Nabi Ibrahim teu bisa, kangjeng Nabi Musa Harun teu bisa, kangjeng Nabi Isa teu bisa. Kabeh mengkerucut ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari jelema nu salamet beus teu kudu disafaatan. Anu bisa hiber ka sorga, lompat ka sorga, lempang ka sorga, ngesot tapi datang ka sorga, teu kudu disapatan. Ieu mah anu statusna bisa teh kudu asup ka neraka masih ditulungan ku kangjeng. Kan kangjeng neuleuan. Nah ya. Sorga. Kunaon emang kangjeng bisa ieu mah aya sholawatan tadi di sinarna teh. Kanyahoan. Kok ieu mah henteu ya nu ya? Eueuh. Ih, pugu di dunia sok assalamu alaika. Oh, ibu berkat maksudnya ya, Pak. Katebakeun ku kangjeng Nabi katebak. Masya Allah, kangjeng Nabi. Urusan durung ngawinara. Kangjeng Nabi teh seperti eta karak urang inget pohara mah takan hayang nyaho ka kapoharaan kangjeng teh kudu nyaho heula. Asal usul kakarak kurang daek maca sholawat nu mantak ditenden di salat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina atuh moal pati-pati ditenden di salat teh munajat ka Allah make sholawat belain sambarangan urang lamun sering maca sholawat eta ka Mekah hiber asal etiket bae ya Allah ya Rabb. Nah, ieu aya Nasrani. Ya, ta eta teh Nasrani teh ngadenge kahebatan Muhammad. Ngadenge kahebatan Muhammad datang ka nyana ngadenge raja bisa jadi ciri kula sehat seorang kiai. Tak eta teh dipikirku seorang Nasrani aya naonan di jero. Aya naonan panjang ta dongeng asli nama. Panjang dongeng aslina. Ternyata horenganan nu mantak bisa cerita ieu teh eueuh kahayang si kiai na datang ka raja bisa ngalengis jeung ceri. Tah ketika aya seseorang kiai anu nganasehatan raja kemudian aya muatan ulah muatan hayang jabatan ulah muatan hayang dunia ulah muatan hayang diagungkeun bae boga perasaan si kiai teh mun aing datang ka dinya haju rajana teh hudang tah aing mah hayang dihargaan kos kitu teu ceuli datang ka nasehatna didengekeun bae teu ceuli datang ka nasehatna didengekeun bae tah nu mantak baheula supi-supi nganasehatan raja-raja na ngadengekeun teu hayang nanaon boro dunia berkat jabatan teu hayang ulah nanaon diagungkeun ge teu hayang urang datang ka bupati deuk nganasehatan bupati urang datang ka gubernur deuk nganasehatan gubernur urang datang ka raja ka presiden deuk nganasehatan presiden kemudian ulah hayang nanaon asalnya na urang datang hudang bae menghargai urang eta geus aing mah geus sakitu geus sumbat geus tah eta teh kos kitu geus moal didengekeun sebab boga kahayang adapun nyanana hudang urang teu hayang mah lain deui ulah aya nanaon di jero hate urang saha kuari neangan kiai nu kos kitu saha kakak dibere leutik bae ge encan datang ka imah geus ngomongkeun pun sabaraha cak aja pendi sabaraha eta aplop 3 juta ini mana pen lain 500 ih goblok tuh bupati tolong kok ya perbedaan ka Pudoli 3 juta aing 500 nyata di jalan kene ribut ki Pudoli jeung Kipu Kiai Haji Pendi ribut di jalan kene akibat teu beda teu akur merena padahal makan wajar kayak Ki Pudoli mah ngaranna ge kiai aslinya mah hari ieu mah kan kiai imitasi lu sabenerna mah wajar tapi tetep ieu teu ngarasa wajar kos itu teh tah deuk nganasehatan kumaha
ya karena kesehatan kumaha. Nah iyalah geus urang ulah cerita soal dongeng eta panjang sama dongeng nu ngadongengkeun kan ahli sufi. Nah ieu mah keur carita tingkat jelema ngadasehatan nu mantak didengikeun teh ku makhluk ku jelema di jero hatena teu hayang nanaon. Satungtung di jero hatena boga kahayang atuh kos kitu bae. Contoh kiai diondang tapi nyana ngajina hayang amplop. Eta teh enggeus sakedeung selesai sakali dua kali ka ditu da, "Oi rame." Gua mah geus teu rame, geus ulah didengekeun. Masa ngaji kos kitu rame teu rame? Eta baca kos kitu mah topeng. Atuh topeng rame teu rame, berarti eta teh kiai nu kitu ngaranna kiai topeng. Ah, palingan cak emak. Si Haji, cak emak ilot ya, ka Abah. Ji, cenah engke mah di akhir zaman masih di Asia mangke loba kiai ronggeng. Menyama ronggeng lain urang Karawang bae kiai jadi ronggeng. Ti harita teh Abah ju teu daekeun ceramah-ceramah. Geus mah atuh bisi jadi kiai ronggeng. Atuh diteruskeun ku anak incuna jadi incuna nu jadi ronggeng gua. Henteu aya incuna mah minantu. Ronggeng. Eta imba bisaan bae kiai ronggeng segala naon. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kudu aya perbedaan di negara Islam nu make aturan Islam berarti syariat. Negara orang perlu dikanyakeun lain negara Islam, lain negara syariat, tapi negara demokrasi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Ngan modelna anu teu milih ka nomor hiji dianggap lain NKRI aing sebel atuh teh kudu kitu NKRI mah urang kabehan selaku bangsa Indonesia tak aya kos kituan di Indonesia teh ieu Pancasila asal teu ka nomor hiji berarti Pancasilais. Ah berarti kan di urang teu lurus belajar atuh coba urang sebagai bangsa Indonesia nu lurus cara demokrasi nu mantap. Jualan demokrasi kan itu seolah-olah di negara Indonesia kerjualan demokrasi lain jualan syariat. Ketika yang mau atas nama syariat itu dianggap musuh sebab keur ngajual demokrasi. Demokrasi saya bosna gitu di Kulon. Kulon mana eta pasar Kemis tak Kulon etek orang Kulon lu jualan demokrasi. Jadi orang teh keur meuli demokrasi. Teu laku urang teh ieu teh jualan syariat teh. Teu laku. Ieu urang bari ngaji teh baris urang we, ieu teh nu aya imanan ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul jeung nu hayang salamet. Ya saya dicicing di negara nu lain negara syariat, tapi urang dek make syariat. Ieu tekad bulat urang luar biasa. Cicing di negara nu teu bersyariat, tapi urang teh hayang bersyariat jeung teuing. Aing mah lalakon negara mah negara sareng kitu kan. Aing mah aing ke di akhirat mah urusanna urang. Mantaki urang teh nyalametkeun diri. Nyalametkeun diri urang teh ngaritakeun tentang syariat-syariat. Oke, aturan syariat oke. Bertentangan jeung negara urang. Kajen teuing lah ieu negara. Sebodoh teu urusan atur. Lantaran engke paeh makan urang. Teu saha. Ayo. Ngomong kok. Asup ke jero kuburan Haji Pendi misalnya ya. Misalnya apa ya? Tanyakan ke malaikat munkar nakir. Man rabbuka? NKRI. Ini. Cek malaikat tuh jawab NKRI sih. Sekali deh ya. Waman nabiuka? Bhinneka Tunggal Ika. Haji Pendi langsung gepeng. Tapi lamun urang ngaji kieu makan kena Haji Pendi pae. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Weh, pinter lu pen. Ngaji dong. Nyata ge bisa kos kitu teh ngomong tolol. Wa man nabiyuka? Cek malaikat munkar nakir. Saya kan udah ziarah ke Madinah.
Emang? Ya gak usah diceritain tuh. Waman Nabi juga, saya udah ke Madinah berapa kali. Awas lu malaikat, bisa ngancam gitu. Malah mau nyongos ka jotos kieu bae. Waduh, orenganan orang pernah di Bogornya, Masya Allah. Tah iya. Pelbah, wama kita buka. Aduh, balak genep keluar. Nah iyalah, urang tanjang nyalametkeun eta di jero kubur komo nu geus kolot malah. Urang percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Nabi teh jadi iman ka Allah lamun teu make Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah doang teu make Muhammadur Rasul teh jadi. Ketika geus jadi, percaya Kangjeng teh sebagai utusan Allah, percaya naon nu dibawa ku Kangjeng di antarana berita ti Kangjeng Nabi aya soal munkar nakir. Gusti abdi percaya jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir. Percayakeun di jero hate. Nu ditanyana man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Tah wari geus teu kudu salat apalkeun eta bae. Geus eta. Cek nya mah nu ngajawab sungut meureun. Lain. Amal eta mah sarua jeung budak detik dek les tengan. Budak letik baheula kerusul nganteng ngapalkeun. Abdi neruskeun babaturan abdi. Karena kita baca kos gitu. Babaturan abdi tadi nyaritakeun anu abdi deuk nyaritakeun ieu. Wah, eta mah dipendikeun leutik ka kos gitu. Bisa ditalar, teu bisa kos kieu mah. Lalakon lah pagawean. Sing hade besimban rebuka jawabna NKRI. Awas ya malaikat NKRI. Oh, tapi kan ku nomor hiji mah dipertahankan. Selamat itu. Goblok sia tolol. Emang kurang gitu. Makanya di Mesir NKRI. Ada menupain orang Mesir. Mandra buka NKRI. Lu samanya lu. Tidak bisa. Kuduna itu mau urusan akidah. NKRI mata manaon tuh mau urusan. Saya kira kedudukan. Nggak ada. Polisi-polisi ulah terlalu neken-neken NKRI besi ke bapak menang mah menangan sih hade ulah haji memojokkan besi ke bapak ya namun di jero disiksa ku Gusti Allah ku malaikat dek mana lompat selamatkan diri orang awas Allah menerbuka Allah Rabbi